Ya berarti 7 guys. ya. Jadi batur mah 7haneun hiji sapi. Urang mah Gitu, urang mah 7 sapi saurangeun. Wah. Aduh, kamari tas ngiring eta konvoy. Kumaha eta? Semua eta caritana eta. Geus lah urang nyacakeun konvoy mah bagian ngurus sapi ket. Ih, atuh peda we viral gini eta pan juga pagegelek jalma. Pinuh we bungkul Bandung. Ya gawat mana sapi gawat ya nguruskeun Persib geus. Pangajualkeun Asal dimurahkeun payu enak. nya di mana-mana ge dimurahkeun mah payu. Aya mah tinggal sapoe di OPD daripada teu payu kudu maraban sataun di ka hareup. Penting kene dilelang ayeuna. Nu ieu payu 25 moal. Payu. Payu 25 payu. Daerah ukuran ieu teh bobot 375-an. Nah eta video nu tahun kamari eta geuning aya keneh. Bari Benernya ancis. oh ya Allah Gusti eta euy. Ceukna asa eta taruhan hungkul harita teh geus tapi gini kabuktian ya. Alhamdulillah. Bintang 5 di dinya tah. Bintang 5 nya. Eta dinya nangtungnya di dinya nya. Eta kosna keneh eta. Aya. Aya. Atuh angge deui padahal mah. Pan aya nu nita cenah, Paji nyablon deui cenah bintang genep moal aing enak nepi ka dieu. Jadi eta kira-kira eta anu kaijabahna nu ngadamel kaosna atau anu make kaosna eta Agus? Ya nu ngomongna tuh. Ngomongna nya. Nu ngomongna. Aya nu nyeuna mah teu ngomong ieu meureun Teu ngomong ieu eta masalah nyablon. Eta era moal ngadamel bintang genep ayeuna. Moal make eureun. Keureun. Jadi geus lain ek eureun didelegasikeun. Oh, jadi ka estafet gitu estafet. Aya anak ayeuna mah geus tahun kamari mah anak. Coba ayeuna mah. Jigana misi ka Mekah ge lain Haji Mabrur eta teh nya. Haji Persib di dituna ge. Pan eta aya kalah pawe sorangan cenah di ditu. Kehet teh ngerakeun. Batur make jubahnya. Nya ieu make baju Persib. Untung teu diudag ku askar eta. Teu ngartieun untung askarna. Aduh, betul tamat teh. Jadi erek ari nonton mah ngaduakeun nah ieu da meureun heueuh. Eta mah bagian tina karesep gitu kan. Ngan meureun ayeuna mah geus aya anak. Duh cenah. Can pernah milu konvoy. Ya Allah Gusti. Batur mah dieu ka teh bunga ka Mekah yang saberapa puluh tahun. Eta mah kalah ngalas kumaha cing teh. Cenah bisa balik heula tuh cenah ieu hajian teh cenah. Naon konvoy heula sakedekeun diwakilan jadi kamari teh ka ditu ngawakilan anak eta teh. Masyaallah. Jadi ngabela-bela kahayang sorangan ieu lain. Lain jeung naon eueuh lama budaan. Jadi ayeuna ieu sapi eueuh balik deui kana sapi kumaha ieu. Pokona sadiakeun hiji jang santri tahosus TK. Katilu santri putri. Kaopat santri samawa. Kalima putri tahosus. Kagenep ostong. Eta kulawarga we hiji sok. Nya. Oh nya berarti 7 guys. Ya. Jadi batur mah 7haneun hiji sapi. Urang mah 7 sapi saurangeun. Wah, kumaha atuh meureun ge disuruh ka surgana meureun. Ngapung-ngapungkeun da cenah ditumpakan cenah ku Agus. Pokona mah sok meuli 7 sapi. Siap. Jang dibikeun kabeh ka santri. Gitu kan, bagikeun ka santri sok neangan abang jadi lamun kieu santri ieu jumlah sekian ribu. Santri ieu sekian ribu, santri ieu sekian ribu. Ayeuna bitos nyadak di jalan keneh da ngadadak Agus mesenan. Oh engke. Tapi eta kade da abi 8 datangna teh sasahiji kumaha eta hiji deui. Aya masyarakat aya. Masyarakat. Kade bisa dibikeun ku Agus lain eta Persib engke. Masyarakat henteu dari eta mah geus janji kamari. Pokona Persib mun juara poe Rebo mencit sapi urang. Wai, setuju, mantap. Udah pasti mencit eta mah. Ayeuna kumaha rek mancing tulus. Eukur. Aduh.